Nyaho ahli maksiat sumuhun kantenan der urang teh geuningan datang bulan Ramadan kudu lobakeun maca istighfar. Cukup maca istighfar pangarsa tambihan. Naon atuh? Salat tobat. Salat naon cenah Bu? Salat tobat. Iraha dipidamelna sabaraha kali? Pikiran we ku ibu-ibu sabaraha kali ngalaksanakeun dosana. Wah, aceuna atuh ari kitu mah seueur pisan. Berarti salat tobatna ge kudu loba. Da salat tobat mah sunah pangarsa, sumuhun ngan tobatna nu wajib. Salat tobat mah sunah ngan tobatna nu wajib. Itu. Sabaraha salat cenah ku salat tobatna tong loba-loba 2 rakaat. Naon anu dibacana tong riweuh-riweuh kuliah jeung kulhu we. Da sunat maca kuliah kulhu mah pangarsa. Sujud ka Allah, nalika sujud ka Allah beres salam ka hiji, salam kadua sujud ka Allah. Nu ka hiji sujud ka hiji bari ngucapkeun doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hiji. Tah sujud ka Allah cengkat sabaraha kali macana tong seueur-seueur 40 kali. Der cenah naon beres cengkat sujud ka hiji sujud deui. Naon sujud nu kadua bari ngucapkeun doa Nabi Yunus. Naon cenah doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sabaraha kali pangarsa? 40 kali. Tilu cenah cengkat deui sujud deui. Ngadua ka Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Tos sakitu da ditidituna sakitu. Sabaraha kali pangarsa? 40 kali sujud ka Allah. 40 kali tilu jadi 120. Moal lami moal paling setengah jam ge moal. Sujud ka Allah bari ngadeheus Gusti abdi teh ahli maksiat, abdi bungah kana datangna bulan Ramadan teu seueur susunan abdi mah Gusti kana bulan Ramadan mah abdi hoyong dihampura dosa.